Guys, mau convert tulisan Latin ke tulisan aksara Sunda? Babari pisan. Aplikasinya nges loba. Carana seperti kita. Mimiti asup heula karena Google Play Store seperti biasa. Terus searching aksara Sunda, nyata saya tulisan aksara Sunda di dinya. Terus we tinggal tadi luhurna aya converter aksara Sunda. Eta pilih we nu pangluhurna. Sebenarnya loba sih aplikasi itu tentang aksara Sunda teh, tapi mendingan nu pangluhurna we meh gampangnya. Tinggal langsung we eta teh langsung klik install. Nah nya klik install bisa ningalian heula, tingalian heula nya. Tah mending langsung we gerkeun klik install. Tah gitu. Tungguan heula beberapa saatnya. Nah, lamun HP-na alus mah pasti mau lila. Kalau lamun kuotana ngablesat mah gitunya. Mau lila ada leutik atuh file lagi 10 mega cuy nya. Nah, geuskeun tuh teu lila tuh gancang pisannya. Tah segitu antepkeun heula, tungguan heula sakedeung cenah install heula. Nah, lamun geus diinstal mah ya langsung bakal bijil. Tah buka we klik buka. Nah, tadina klik buka teh tungguan heula sakedeung da kudu aman bisa aya virus gitunya. Nah, karek weh di dieu teh aya ketik buka. Nah, nya tayet kade ulah digunakeun hal-hal anu carioseun nya seperti nyontek kade. Tulis di dieu, rek nulis naon terserah misalnya ayang-ayanggung gitu nya. Nah, ya bakal bijil tulisan ayang-ayanggung nama kayak tulisan aksara Sundanya. Tah didinya bisa ditinggali, bisa ditinggali hiji-hiji, bisa diajar oge jadi tulisan Sunda teh seperti kumahanya. Nanti naya make tambahan jadi jadi yang gitunya. Tah geus kitu mah tinggal klik copy weh salin aja gitu tah. Disalin aja, tah bisa dijieun status, bisa asupkeun kena WhatsApp grup atau bisa langsung ka kabogohnya nyieun ngechat gitunya kayak aksara Sunda gagayaan gitulah lurnya. Nah gitu. Atuh saya teuing nya. Mudah-mudahan manfaatnya lurnya.